Aduh, aing mah awas para ieu tah euy. Tapi da aing teh kudu dahar ieu teh. Jika ti pamajikan marabadan budak. Teu nyawa da teh dahar kejo. Salah. Bapak dulu dom aing kan batu. Cangkeng. Masalah. Aduh, panas, coba di sawah. Aduh, kayak minum budak can nganteran cinarinu ya kieu. Buah kemana ulin wae buah budak teh. Duh, orang gila euy nganteran saya ke si bapak teh. Lupa cai teh. Mana wae sia meni lila. Atos ngamprokan awewe tuh, Pak. Boga awe gitu saat emang. Ini kita Willy, Pak. Wah, sia sok ngimpi hirup teh. Yuk, bener baturan Bapak, kurang baban. Oh, Bapak tadi keur baban. Aduh, aing meni haus sia meni lila teh Korea urang sebenarnya mah pangandaran. Paranas. Aduh, aing teh nungguan sia siang teh tadi meni lila, yang nahan cai, karek koyak kieu ka sana ngopi. Aduh. Hampura ka. Bah. Sia nikmatna ngopi teh euy. Mau mah dibarengan udud. Sabeunghar we bari jeung balang sake. Aman. Hoh. Sia geus udud. Oh, Pak, naon tuh? Wewelek teh aing iraha ngajarkeun sia udud. Bapak ge osok udud. Mah, sia bisa wae. Geus kop kajian lah. Pak, Bapak teh anggeus can tuh. Duh, cenah naon karek setengah sawah. Bapak capek ya. Yeh, Pak. Tadi si emak cenah yang belut. Wah, ini teh segala rupa-rupa. Oke, urang ngurek gedeng. Nah itu Pak urang ngurek teh. Geus burit manten. Imang senungguan. Lah itulah. Burit teh ada. Ayo, urang ngurek angkat. Di belah mana tuh, Pak? We dihareup ayo. Cenah. Nyawa urekna ye. Ieu urek turun temurun nya jang ye. Tiba heula menang belut, menang wae unggah poe. Buset, satir naga 100 siki belut. Wah, saya bro. Wow. Kadang yang belut mah ya. Tah, ieu yang belut ya. Jamin. Dia belut. Wah, teu gede jang ya. Wah. Iya, Pak. Naon? Kamari Ujang Mang Karmo tong ngurek di dieu cenah, Pak. Naon? Cenah mah di dieu teh cenah aya belut siluman. Wah, gimana si Karmo denge siluman tai ucing paling ge. Bener cenah, Pak. Geus tong pada dengan. Belut siluman belut naon paling goreng garing belut siluman ge. Geus ada urang ngurek tong pada dengan. Tah, Jang, yang orang Jang. Itu gitu, Pak. Itu Oh, gini. Tuh, ieu meurean tuh. Tuh. Wes. Kedeng. Ah, itu eta. Kedeng. Pak kade Pak belut siluman. Wah, anak belut siluman itu mah. Seret, anjay. Wes, anjing. Wah, Itu masih gana heueuh, Pak. lain Jang. Itu bakal gede mah yo. Pak, ini belut siluman, Pak.
Ya, Mas Yun. Wah, baliknya Pak. Saya kemana? Balik. Ya Mas Yun Pak. Geus ye, balik. Jangan diulang ya Pak. Tak capek. Ampun tuh Bang. Oke, masa belut siluman. Ini belut bukan cipit. Ampun teng gas teng. Kuace. Aing lanjut. Edan teuing. Aduh, anjir, cacing. Lupa sih. Si bangsat di Bang Keong. Duh, ampun nyorangna teu kira-kira Keong teh. Gusti, ampun ah. Pak, belut siluman lain, Pak. Ah, siapa belut siluman teh ucing. Dulu ta, Bang Keong. Geus orang balik ah. Dang jeung Keong paling. Ayo orang balik ah. Geus tah Indonesia mah bere Keong we. Dari kurek dahar jeung Keong, Pak. Geus kajeun lah. Meunang na ge eta ah, aing ka kebolokan ngembelaan ngalaan Keong. Balik yuk. Buru. Wes aku. Hidung anjir. Keur mandi cenah ge. Demi konten majak teh anjir. Aduh. Panggilannya lurnya, subscribe, share, komen, naon deui. Terus erek masukan yang video gitu, yang judulna naon gitu. Ku kami ku tim Sari Kidul di YouTube. Hei Kang Dun, kurang patut. Iya, jangan burung dong ya, gimana lagi? Break guys, break.